Segerna beres mandi, tapi hoream masak, hoream naon calarangkok kieu mending. Hoream masak. Hah? Teu inget kana beuteung salaki, teu inget kana beuteung budak. Naon atuh kamu teh aya kan nog dina kulkas, mun engke budak di dahar mah pasti dikahijikeun. Urang kok Pas hayang nasi uduk ieu teh mending dengekeun ngomongin urang kok caranya. kolok-trokan di ieu kur aya uyah we jeung tahu bari can digoreng kamu beuteung lapar di sandahar wae. Masak atuh. Masak ieu abi teh karek keureuh beberes, teh karek beres mandi. Bae geus rek meuli sorangan ama ka itu, meuli sangu. Sakalian atuh abi nitip. Sorangan meuli mung Kitu tah salaki teh, anger. Batur ge hayang diratukeun ku salakina teh anger ieu mah urang kudu sorangan jeung sorangan. Teu kaur batur capek naon, manehna mah teu ngarasakeun urang di imah teh naonan. Gitu. Teh. Pun, keur naon? Kot mending geus make baju dinas kitu. Naon atuh ade lain make baju dinas atuh ieu mah. Teh harareudang ieu teh karek beres mandi pulang gegero. Atuh sok teh. Abi harareudang ieu teh lah hayang mandi heula bieu pulang ikut konvoy Persib gitu. Ade lah. Tungguan heula eta si Cabil jeung si Kakak keur peureum. Teh rek meuli nasi uduk heula nya. Naon teh? Oh, naon? Rumah. Heeh, bae ku abi tungguan. Heeh, tungguan weh. Di dieu. Warang tuh. Tong nganalkeun we pamajikan. Heuh, pamajikan rek ditadahar geus meuli warung 20.000 teh. Ngeunah. Deuh geus mandi deui rek ngubaran urang eta teh naon mandi da dicai. Alat pamakeun anu, aduh gituan eta. Anak ina teh sebunan ieu pas nemongkeun anu kitu teh bari tada kituan iceuk teh. Hayang dicai wae kitu teh pamajikan kieu eta. Kosok-kosok heula saja mah teh. Tapi asa ada meuna ieu. Budak sareh kene macam salapan kieu mah. Kecai gila. Waduh, ieu mah ade. Ade ieu mah. Si ade mah kompoy encan balik. Ieu mah ade. Ieu mah. Ih, ade. Ieu mah ade. Aduh. Naon si Ate? Kumaha mun si Teteh apaleun? Moal bener ieu mah. Si Ate kok teu bisa ngabedakeun. Tepuk rasaan asa gempeur ki. Main Teteh. Nah sih, kamu teh setiap ngamak setiap ieu teh merewe kode bisa we kode teh geus mandi deui ka cai. Gimana? Rada sempit ieu mah. Bisa kitu kumaha eta? Hah? Abi mah ade cek abi ade. Atuh lain ngomong ade tadi teh. Ade teh. Tapi sih omongan. Kemaran aing teh. Si Ajeng si Teteh teh sapareureum gitu. Pareureum meureunna. Mending ngaca heula. Asa genutan abi teh eunang mah nya. Ari kamu naon? Kan ninggalkeun sareat teh. Sorangan kek rek cai heula. Urang kitu. Naon si Ate ya ampun. Atuh nyadareun gitu ieu ka abi. Kana si Teteh keur sare lain. Ya? Kamu? Naon? Naonan? Udang? Haus atuh hayang minum naon gitu? Ini make daster olive saya itu. Anu kamu? Pan tadi si Ade namun daster abi naon gitu? Tuh. Oh, nginjem daster kamu? Heeh, naon gitu? Henteu. Sok we henteu. Arek ka cai heula. Ari si naon teh nyadareun abi kitu ieu teh. Heuh nya kana si Teteh. Dong dibejak-bejak si Teteh. Ai sugan teh. Na make baju si Teteh. Mau abi namut ngobrol di kamar. Lihat. Persib juara. Rek kompoy pamajikan ulah jeung ulah we. Pagawean cicing we ngomeh HP ngopi. Si Ciro ya aduh sedih euy. Pura-pura gering imah meh sagala pagawean imah kumanehna. Naon? Abi nyeri awak itu nyeri tongong asa panas cangkeng. Itu rumah wadah teh abi teh can beres terus nyetrika can beres kamari kecapean sigana abi teh takut asa hararanna nyeri awak. Alah. Ceuk abi oge abi teh nya. Sarekeun lah. Sok. Emang enak kadinya. Gero ka itu. Bisa peureum. Aing teh rek ningali parompoy dina HP si Ciro naon. Cuma wadah deui ampun. Ira ada tadi beurang mah jagjag seserian mainna teh meuli seblak, meuli baso. Ngadadak-dadak jadi gering itu naonnya? Kunaon jadi cangkeng. Aing anger. Urang saorean ieu teh ningali kompoy ningali juara Persib ieu teh.
Nggak si Ciro perpisahan si Ciro panek mau dikontrak deui. Ampun, majikan tadi mantak dahareuna nih seblak tadi teh meniket langsung. Naon mainna teh? Biasa berang mah seserian jeung tukang seblak oge. Oh, ini karasa. Tapi ningali enak mana ampun. Lain pok ngurup kitu. Ada naon tadinya? Tuh kan si eta mah bari ngutruk bari digawe-gawean mah gawean terus bari ngutruk. Betahna deui. Moal balik ieu mah lamun ditungkulan bakal segelanita nilepan mah naon mah sok ogohan mun keur geuring kitu teh paling pura-pura ditinggalkeun ya pada cicing di gudang tukang. Tah, bakalnya kana teh eueuh urang teh. Ka mana sih eta teh juga nutupkeun panto? Si eta mengadon ngaleosnya cek abi oge. Tapi bae da piring geus bersih. Tapi da kitu adatna teh, lamun urang gering teh kitu. Ngaleos sieun loba dititah. Anggar eta mah. Ayeuna mah mendingan rek nyieun ieu. Mie bihun atau nyeblak naon we. Bersih piring mah. Ini cangkeng tuh. Cangkeng. Tuh kuat ieu. Naon kamu teh? Jadi cangkeng becetan aduh tuh kuat ieu. Loba acting, loba diving. Nah, mana kerep ngomong we, keur mung barang gawe. Jadi cangkeng. Kuat jadi cangkeng tuh, cangkeng. Kitu boga salah kitu teh. Kaduul pegawena teh. Kudu kieu bener karadae. Hah? Saya nu WA. Iya, si An balanya tadi beurang. Tina nanyakeun chat jelema manyang kieu. Can tiasa bobo. Nanyakeun suami. Kenon kamu kok can sare kene ampun. Ya we keur scroll. Iya sare ka kamar. Kela di dieu heula we abi mah. Ih, batur keur asik-asik teh. Ngadonita sare ka kamar. Mantap banget singkap bareng mana kursi. Buru atuh. Kayak labir nyekrol heula ieu tinggal resep masakan ieu cara masak opor ayam. Iya mah. Hayo we ngebalasan jadi manyang kieu ya teh. Hei kasep si anak tunggal ieu mah. Kamana salaki cenah. Aman jadi mah terus pada bararobo. Iya aman kakak terus ya mah aman suami mah terus bobo itu mau lihat deui aman tong nelpon chatan we Naon aman. Hah? Aman naon eta bi cetan jeung saya tah. Pugu keur ningali resep masak opor ayam kamu teh. Tadi ge scroll tinggal. Nolong. Saha ieu? Mana? Ih kamu sok anger ieu. Tong kitu. Tong kitu naon? Salaki teu ieu teh cetan jeung batur. Baca. Nu nanyakeun chat jeung pasien. Nya, tah kabaca aman suami abi batas bobo naon maksudna ieu? Kala ka mana karep tong kitu salaki keur teh kamu teh. Kudu bisa jaga. Da mah loba jelema teh setia dina kenyataanna setia hidup kenyataanna tapi dina HP puting naon. Bobogohan dina HP loba nama jelema teh bobogohan dina HP. Kamu ulah kitu isuk mah ganti tah HP-na jeung nomor HP-na. Sok anger tong sok kagoda ku lalaki ieu. Alah. Sok kamu kan tepuguh. Geus. Aman. Aman jing mah. Sare di teras kitu jing. Ka itu sare di teras. Kamu kan gitu. Kamu di teras itu. Sare ini Teh ka mana kamu teh katanya panci kayak gitu? ngopi hungkul dinya nongkrong pirage mah kemana-mana. Ya. Pamajikan teh hayang aya salakina gigireun teh. Lamun rek sare teh hayang aya salakina ari ka mana ka rek ngador? Unggal peuting di baturan sare udang isuk aya wae gigireun. Heuh, abi hudang isuk-isuk aya kamu gigireun. Abi teh apa? Kamu balik nongkrong jam sabaraha? Unggal abi rek sare teh sorangan abi teh gugulutukan baturna. Da moal lila moal kayak balik. Moal lila aya. Adi baturan ini mah cicing. Ampun Gusti kamu. Raris ieu. Dong. Borom ini. Geus janjiannya barudak di. Alah. Ayo. Kita kan. Kamu. Yuk. Nope. Sare aman euy. Di dieu wae
dari naik nongkrong orang pentingnya yang teleponannya yang ya yang Teh Dewi nu janda teh ya. Teh aman. Ampun ratunya tadi teh. Mana salah kitanya? Terus tibra teh. Lain lami teh dipegat tadi dipegat. Dipegat. Tong nongkrong we pada biasa sana nongkrong di payun pada yang bebas nelpon jeung teteh. Anu mana? Alah. Oh, anu di garasi anu di payun. Nya sami. Mobil nu abi teh. Mobil lu abi mana untuk mobil abi? Anu warna hideung nya anu Fortuner nya mobil abi. Can nya lumayan teh nu di kampung abi ge aya 3 hektaran, sawah hungkul teh sawah. Nya ari usaha mah kieu we teh. Naon jelema teh? Cekap we. Serat abi namina ge, serat abi. Hak abi tah moal dikaistrikeun mah. Ai teh Dewi kumaha tuh? Bakal saha moal kade atunya bisi bocornya. Nya kayak atuh. Mun atuh enjing we bisi lagi pasir mah jeung ieu mah, jeung semen mah. Nah, ke telepon we kieu. Nya. Oh ku si Akang besok bade ka material. Mun atuh. Punten tadi teh keangkat abi tetehnya. Teh Dewi butuh pasir 5 kol. Iya, hah? Naon? Butuh pasir 5 kol. Jam sabaraha itu jam 1? Nya nomoran wa teh henteu aktif tadi teh cenah jigana mah. Maknya pesan pasir rek naon saha ngirimkeun ka itu? Rek nelpon Mang Bebek jam 1 penting. Lain tadi pesanna mah jam 7 Isa ngan checklist karek buka bieu pas ku ari buka ngawe adi pe cenah Teh Dewi. Nyaan gitu. Nyaan. Alah da kadenge agul ku payung butut naon ngaku-ngaku segala boga ka batur. Saha? Saha baru batur teu kadenge. Cobi mah. Ya tong sok agul ku payung butut. Tong sok agul ayeun kaayaan teu boga mah. Gaduh mobil ieu cenah naon tadi teh mobil-mobil warna hideung. Alah mana mobil mana? Belegana mana? Tong sok agul-agul kitu mah pamajikan kita apa teu ngadenge. Kamu salah denge saliwang cari teh juga Mang Udag meureun. Saliwang, di dinya mah saliwang mah. Saliwang isuk mah urang ka teh heula benerkeun saliwang teh si ngobrol kitu henteu. Otak kamu nu saliwang mah ieu. Otak kamu nu saliwang kunaon kut meuni doyan pisan karana teh. Kamu salah denge. Lain ronda rek ngomekeun pos ronda tadi ge pos ronda nyungkeun pasir 5 kol. Geus sok anu abus kitu. Ku anu dikunci dibere mih. Sadus cicing di dinya sugan jadi bulukan ka dinya. Tuh. Sabaraha poe ieu? Tuh man salah. Sabaraha poe ieu? Tuh man pokona mah buka sakit.